ge eueuh mah suluh atuh Pak. Pan heueuh ieu teh garing-garing doh aing bakaring hajat ieu Pak. Jeung ini Lah sia mah kajeun ari panggil teh mau panggil jeung duit kenaon? yang awang atuh. Ayo pinjam duit. Dua carunya payeung. Wah duit nage tuh hari pemajikan kan itu tuh. Di mana? Tuh kerja sapu itu pemajikan. Hei. Cek Pak Kadus minta nyium cenah. Ah, sok padu bae, cuam cium dicakun ke sapi kurang. Ya bener. Wah, Pak Kadus. Di berean. Berean nih. Tuh, di berean cenah. Kurang situ tapi salah teh kudu nurut atuh. Sok atuh. Ini parah. Kecil. Itu budak sempek juga. Sasar-sasar ke pemajikan urang. Ah, bener ieu mah ieu budak sempek. Ah, jangan sasar-sasar ke pemajikan urang. Urang make pinjem duit. Ah, henteu tadi teh rek nyium. Ning atuh kala cicing bae nih. Tadi cenah tadi bere. Ih, diberes teh. Aa mah ieu pada budak sempek pinjem duit jung ka pamajikan ceut teh. Sia mah Henteu Pak, henteu. Majikan aing, motor aing. Udah. Alah, urutan ke beak. Anjir. Ah, kasih judul lahong. Assalamualaikum. Tukang Pak Kadus. Kemana we? Aya tuh sibuk pang ieu keur proyek nyeun podium ya. Wah, komisi atuh. Wah, komisi rugi pokoknya mah pemborong teh ieu mah. Siki atuh hayang udun. Mayar mah. Mayar atuh mah Pak. Mari ge. Nu biasa. Wah, nu gede sakalian. 15. Geus bayar tuh eta ge. Sabaraha sih? 30. Balik HP di sana. Halo? Mohon, waalaikumsalam. Oh iya siap, mohon. Ya ke abi diusahakan. Ya mungkin pokoknya pangadamelkeun. Ya mudah-mudahan mah aya milik sararea. Mohon. Ya. Oh, enggak bisa dia. Mayar deh. Mana dia? Tuh, kan? Woi, Pak Kadus. Mayar dulu ya.